Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Waya kunu sareng kabuktosan naon atayamumu tayamumna eta pil wajhi tetep dina larai. Wayajibu sareng wajib naon mashu dzahirin ngusap anu nemrak mustarsilin anu ngarumbay itu dzahir lihiyatihi dina janggotna ieu jalma. Wal muqabbili sareng belah hareup min anfihi tina pangamungna ieu jalma ala safataihi kana dua biwir na si jalma kal wudu'i sapertikeun wudu apada maedahkeun hu kana itu kaul saha As-Sarqawi Imam Sarqawi. Wal yadaini sareng pandangan dua ay ilal mirfaqaini tegesna sarta siku duanana yurotibu halna nartibkeun ieu jalma huma kana itu yadain ayil udwaini tegesna kana dua anggahota ay walau an hadasin tegesna sanajan kabuktosan itu tayamum eta tina hadas akbaro anu gede itu hadas. Wa innama lam yajib sareng pastina teu wajib naon at-tartibu tartib bil gusli dina adus li annahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta lama kana samang-samang sakabuktosan naon al wajibu anu wajib bihi dina itu guslu eta at-ta'mima ngawalatraan ju'ila mangka dijadikeun naon al badanu badan kal udwi sapertikeun anggahota al wahidi anu sahiji itu udwi apada maedahkeun hukana itu kaul saha As-Sarqawi Imam Sarqawi. Wa yustarotu sareng disyaratkeun naon ayakuna kedah kabuktosan naon at-tayammumu tayamumna eta bidur bataini tetep kudua kali teueulan ay binaklataini tegesna kudua pindahan palayak pi mangka teu cukup itu tayamum bidor batin ku hiji teueulan. Wa in amkana sanajan kongang naon at-tayammumu tayamum biha kalawan itu dorbah bi khorqatin kalawan make lamak wa nahwiha sareng bangsana itu khorqah wa mahalul iktifai sareng ari tempat nangalap cukup bidor bataini kudua kali teueulan eta in hasola lamun hasil naon al isti'abu nyurambahan bihima ku itu dorbataini upatu krohu mangka dimakruh ke naon aziyadatu nambahan alaihima kana itu dorbataini hina idin dina nalika in hasola wa ila sareng lamun henteu in hasola wajabat mangka wajib naon aziyadatu nambahan alaihi makana itu dorbataini wa qad tahrumu sareng terkadang haram itu ziyadah wadalika sareng ari itu ziyadah eta bian hasola ku secara lamun hasil naon al isti'abu nyurambahan wadoko sareng rupek naon al waktu salat au kana atawa kabuktosan naon aturobu taneuhna eta layak henteu nyukupkeun itu turobhu kana itu tayamum ma'aziyadati sarta nambahan patul khosu mangka disimpulkeun patul khosu mangka disimpulkeun naon anna ziyadata sanyana nambahan ala dorbataini kana dua kali teueulan eta takunu kabuktosan itu ziyadah eta wajibatan anu wajib wa makruhatan sareng anu dimakruhkeun wa muharramatan sareng anu diharamkeun apada maedahkeun dalika kana itu kaul saha Muhammad Al-Qurdi.
Wa innama yu'tadu sareng pastina diitung-itung naon bitayamum itayamum biniati istibahati fardis sholati kalawan niat menta kemenangan ngalakonan sholat ae walau mutlakon tegesna sanajan kabuktosan itu niat eta anu dimutlakeun an goeri ta'yinin kalawan henteu nangtukeun ao napliha atawa niat menta kamenangan sunatna itu sholat ao huma atawa niat tina itu pardu sholat sareng napliha awis sholati atawa niat sholat la biniyati rob'il hadasi lain niat ngilangkeun hadas wala biniyati tayamumi sareng henteu bari niat tayamum wahdahu halna wungkul itu tayamum wala yastabihu sareng henteu menta kamenangan ieu jalma al pardo kana pardu illa biniyatihi angin kalawan niatna itu pardu wahdahu halna wungkul itu pardu au ma'an napli atawa sarta niat menta kamenangan sholat sunat wa ila sareng lamun henteu wala yastabihu panawapilu mangka ari ieu niat eta kana sholat sunat pakot ngan sakikituna wal janajatu sareng ari sholat janajah huna di dieu dina tayamum eta kana pri sapertikeun sholat sunat apada maedahkeun hukana itu kaul saha ar-Romli Imam Romli watu tabaru sareng direken naon dalikan niatu eta niat ida kanat di mana-mana kabuktosan itu niat eta ma'an nakli tetep sarta mindahkeun taneuh ayit tahwili tegesna mindahkeun liturobi kana taneuh ma'an nahwil ardi ti saumpamana bumi wayajibu sareng wajib naon istidamatuha ngalanggengkeunana itu niat istihdoron bari ngahadirkeun hate ila mashi awalil wajhi nepi kangusap kawitan larai li anahu karena sanyana itu mashu eta al maksudu anu dimaksud wa amman naklu sareng anapun ari mindahkeun taneuh wa ingkana sanajan kabuktosan itu naklu eta ruknan jadi rukun palaesa mangka eta lain itu ruknan eta maksudan anu dimaksud pinapsihi dinadatna tayamum palau azabat tuluy lamun kosong ieu niat pima dina perkara baenahuma anu tetep itu ma antara naklu sareng mashu lam yadurru mangka henteu madarat itu azabat alal mu'tamadi netepan kaul mu'tamad lam yadurru mangka henteu madarat itu azab alal mu'tamad netepan kaul anu mu'tamad apada maedahkeun dalika kana itu kaul saha Muhammad ar-Romli fi syarhil hidayatin nasih dina sarah kitab hidayatin nasih. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pima anu tetep ieu pasal buat mertelakeun dina perkara yahrumu anu haram ieu ma alaman ka jalma bihi eta tetep ka ieu man hadasun ari hadas asgoru anu gede itu hadas au sato atau anu pertengahan itu hadas au akbaru atau anu gede itu hadas waman sareng ari sahabai jalma eta inta kodo samang-samang sabatal naon wudu na ieu man min baligin anu tetep ti jalma baleg wa goerihi sareng salian ti itu balig ma tegesna perkara ada anu ngalianan itu ma dza imal hadasi ka jalma anu langgeng hadas wa pakidat tohuraini sareng ka jalma anu sepi tina susuci dua hurima mangka diharamkeun alaihi ka ieu man naon as-sholatu sholat
pardon eta salat fardu aw naflan atawa salat sunat aw salata janazatin atawa salat janajah. Wa misluha sareng eta tetep misilna itu salat janajah sajadatut tilawati ari sujud tilawah wa syukri sareng sujud syukur. Wa pi makna salati sareng eta tetep dina maknana salat khutbatul jum'ati ari khutbah Jum'ah binaan karena ngadegkeun ala annaha kana saenyana itu khutbah Jum'ah eta badalun gaganti min rakaataini tina 2 rakaat. Wa kharaja sareng kaluar biha kalawan itu khutbah Jum'ah naon khutbatu ghairiha khutbah lianti itu Jum'ah min idin nyatana salat id au kusupin atawa salat samagaha aw istisqoin atawa salat istisqo payun dabu mangka disunatkeun naon at-taharatu suci laha karena itu khutbah apada maedahkeun dzalika kana itu kaul saha Muhammad Ar-Romli wat tawafu wallahu a'lam bissawab.